A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kawitan pangaosan kitab Uqudul Jian atau kitab urusan rumah tangga. Hakna salaki ka pamajikan, hakna pamajikan ka salaki jeung lain-lainna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Uqudul Jian kalau nyebat dengan Allah sifatna Allah teh Ar-Rahman anu mapari nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah teh Ar-Rahim anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tetep kaungan Allah sadaya hamdan kalawan pujian. Hamdan kalawan puji anu tangtu ka Allah Ta'ala. Hamdan kalawan pujian nastabtihu anu mukakeun ieu pujian. Nastabtihu anu mukakeun kaula bihi ku itu pujian al khairati kana pirang-pirang kaalusan kitu. Wa nusrata jeung kana pitulung ala tasilin nafahati kana ngahasilkeun kana pirang-pirang pamasihan Allah Ta'ala. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang sadaya ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil bariyati anu janten dununganana sadayana makhluk. Wa ala alihi sareng eta muga tetep ka Kanjeng Nabi atau ala alihi sareng muga tetep ka keluarganya Kanjeng Nabi washabi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi al a'immati pirang-pirang anu dianutan athiqati anu kapercaya kabeh. Amma ba'du anapun dina sabadana kitu pahadihi mangka ari ieu teh risalatun eta hiji risalah muhimmatun anu penting atawa muhimmatun anu penting ieu risalah. Ratabtu anu nyusunkeun kaula hakana ieu risalah teh ala arba'ati fusulin kana 4 pirang-pirang pasal. Wa khotimatin jeung hiji khotimah hiji panungtungan. Al-fasul awalu ari pasal anu awal atawa anu kahijina fi hukukil zaujati eta tetep dina mertelakeun hakna pirang-pirang pamajikan ala jauji anu wajib ka salaki. Hakna pamajikan ka salaki pasal kahiji. Al-faslu sani ari pasal anu kaduana fi hukuki jauji eta tetep dina mertelakeun pirang-pirang hakna salaki ala jaujati anu wajib ka pamajikan. Hakna salaki anu wajib ka pamajikan. Mun anu kahiji hakna pamajikan anu wajib ka salaki, pasal kadua hakna salaki anu wajib ka pamajikan. Al-faslu salisu ari pasal anu katiluna fi fadli sholatil mar'ati anu tetep dina mertelakeun kautamaan salatna awewe pi baitiha di imahna eta si awewe wa pi annaha jeung dina salatna di imah teh afdalu eta leuwih utama min sholati hatibatan salatna itu awewe ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sartana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid. Jadi salatna awewe di imah itu lebih utama tibatan salat di masjid walaupun berjamaah sareng Kanjeng Nabi ibarat katana salat di imah awewe leuwih afdal. Al-faslu rabi'u ari pasal anu kaopatna hurmatin nadri rajuli eta mertelakeun dina haramna ningalina lalaki ila nisa'i ka pirang-pirang awewe al ajnabiyati anu lain mahram. Wal aksi jeung sabalikna haramna ningalina lalaki ka awewe jeung haramna ningali awewe ka lalaki anu lain mahram. Wa ma jeung mertelakeun kana perkara waqa'anu tumibayeuma pihi dina nadaru
rojuli atawa nadru dina ningali minaz zajri tina cegahan. Al-Faslul awwalu ari pasal anu kahijina al-faslu ahu ari al-faslu eta pasal awwalu anu kahijina fi huquqi zaujati halna tetep dina martelakeun pirang-pirang hakna pamajikan ala zauji anu wajib ka salaki. Qala ngadawuh qala Allah taala ngadawuh Gusti Allah taala wa ashiruhunna wa ashiru jeung kudu ngarejeungan aranjeun kabeh lalaki hunna ka pamajikan anjeun kabeh bima'rufi kalawan kaalusan. Wa qala jeung parantos ngadawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala walahunna jeung pikeun pamajikan teh mithlul ladzi upama perkara alaihinna anu wajib ka maranehanana bil ma'rufi kalawan kaalusan. Walirijali jeung pikeun pirang-pirang lalaki alaihinna ka pamajikan-pamajikanana darajatun darajat kautamaan. Ruwiya diriwayatkeun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu eta tetep anu sanyanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hijjatil wida'i dina hijjat wida' ba'da alhamdulillah dina sabadana muji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka Gusti Allah taala wa asna jeung alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi ka Gusti Allah taala wa wa'adha jeung mapatahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala eling-eling wastausu kudu wasiat aranjeun kabeh bin nisa'i ka awewe aranjeun kabeh khairan kana kaalusan fa inna mangga karna pastina hunna awewe kabeh teh awanin eta kaya tawanan ingdakum disandingkeun aranjeun kabeh laisa tamlikuna henteu ngamilik aranjeun kabeh min hunnati pamajikan anjeun kabeh teh awewe anjeun kabeh teh syai'an kana hiji perkara oge ghairu zalika salian eta al khair tegasna kaalusan illa ayatina anging milampah awewe itu teh bifahisyatin kana kagorengan mubayyinatin anu pertela anu nyata pain palna mangkalamun mamilampah itu awewe kana kagorengan anu pertela pahjuru mangkapek bae ngarehengan aranjeun kabeh hunna ka itu awewe fil madaji di pirang-pirang tempat sare ngajauhan anjeun kabeh lalaki pek dijauhan eta awewe ge di tempat sare tegasna henteu dicukupi kebutuhan batinna dijauhan dibagedan awewe teh ku lamun mah eta awewe ngalakukeun kagorengan anu pertela tegasna dina masalah peragamaan. Wadribu jeung pek teunggeul aranjeun kabeh hunna ka itu awewe doromban kalawan teunggelan goero mubarihin anu henteu matak ngalukakeun tapi teunggeulanana tegasna teunggeulan anu matak ngadidik. Fa in adhana mangkalamun mah nurut eta awewe teh kum ka aranjeun kabeh fala tabtagu mangka ulah rek neangan aranjeun kabeh laki-laki alaihina ka eta awewe ka pamajikan sabilan kana jalan pikeun heunggeul tapi lamun turut mantong tong neangan kasalahan-kasalahanna ala innalakum anisaikum haqqan wallahu a'lam bissawab.